Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih-solihah kumaha dararamang sadayana. Insya Allah dararamangnya patapang deui sareng Ustazah Hilda dina pangajaran bahasa Sunda. Solih-solihah supados Allah ngagampilkeun nyurtian materi dinten ieu tong hilap ngadua sataacan diajarnya. Wilujeng ngaregepkeun videona solih-solihah. Mikaweruh kalimah ngantet sareng kalimah panyaram. Pangajaran Bahasa Sunda kelas 3. Solih-solihah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, solih-solihah dapat memahami kalimah ngantet dan kalimah panyaram dengan tepat. Yang kedua, solih-solihah dapat membacakan kalimah ngantet dan kalimah panyaram dengan intonasi yang tepat. Naon ari kalimah ngantet teh? Apa itu kalimat majemuk? Kalimah ngantet nyaeta kalimah nu diwangun ku dua kalimah atawa leuwih jeung disambungkeun atanapi dihijikeun ku kecap panyambung. Artinya, kalimat majemuk yaitu kalimat yang dibangun oleh dua kalimat atau lebih dan disambungkan dengan kata penghubung. Contoh kecap panyambung di antawisna tapi, ari, namung, sareng, atawa sabab nyaeta jeung nu sanesna. Artinya, contoh kata penghubung di antaranya tapi, kalau, hanya, dan, atau, sebab, yaitu, dan lain-lain. Contoh kalimah ngantet. Nu kahiji tapi. Siti teu milu piknik. Dayu mah milu piknik. Siti teu milu piknik tapi Dayu milu piknik. Artinya, Siti tidak ikut bertamasya tapi Dayu ikut bertamasya. Contoh kadua. Ngagunakeun kecap panyambung ari. Nining meser pulpen. Dina meser patlot. Nining meser pulpen, ari Dina meser patlot. Artinya, Nining membeli pulpen kalau Dina membeli pensil. Contoh katilu, sabab, pepelakan teh garing. Pepelakan teu kahujanan. Pepelakan teh garing sabab teu kahujanan. Artinya, tanaman itu kering sebab atau karena tidak kehujanan. Contoh kaopat, sareng. Alfi nuju maca buku. Alfa nuju maca buku. Alfi sareng Alfa nuju maca buku. Artinya, Alfi dan Alfa sedang membaca buku. Solih-solihah, urang sadayana tos rengse diajar mikaweruh hartos sareng babaraha contoh kalimah ngantet. Insya Allah solih-solihah tos ngartosnya. Salajengna mikaweruh kalimah panyaram. Memahami kalimat larangan. Kalimah panyaram nyaeta kalimah anu eusina dimaksudkeun pikeun nyaram atawa nyarek sangkan henteu migawe hiji perkara lantaran salah. Artinya, kalimat larangan adalah kalimat yang isinya bermaksud untuk melarang agar tidak melakukan suatu kegiatan yang salah. Kalimah panyaram biasana dibaca ku intonasi rada bedas. Ditungtung kalimahna ngagunakeun tanda seru. Artinya, kalimat larangan biasanya dibaca dengan intonasi yang tinggi. Di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Contoh kalimah panyaram. Contoh kalimat larangan. Nu kahiji, ulah lobating ulin. Artinya, jangan kebanyakan main. Contoh kedua, ulin teh ulah di jalan. Bisi katabrak. Artinya, main itu jangan di jalan. Khawatir tertabrak. Contoh katilu, ari diajar ulah bari heureuy. Artinya, kalau belajar jangan sambil bercanda. Contoh kaopat, tong micen runtah di mana wae. Artinya, jangan membuang sampah sembarangan. Contoh nu terakhir,
Cing atuh ari ngomong teh tong jojorowokan. Artinya, coba kalau berbicara itu jangan berteriak. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Solih-solihah, alhamdulillah materi kalimah ngantet dan kalimah penyeram sudah selesai disampaikan. Silahkan diingat kembali ya. Kalimah ngantet itu adalah dua kalimat yang dihubungkan dengan kata penghubung. Sedangkan kalimah penyeram itu adalah kalimat larangan. Insya Allah gampilnya solih-solihah. Waktosna pancen. Baca dua kalimah di handap, kirimkeun ke WA Ustazah nganggo voice note. Artinya silahkan baca dua kalimat di bawah ini kemudian kirimkan ke WA Ustazah melalui voice note. Insya Allah gampilnya solih-solihah. Syukron solih-solihah atas ngaregepkeun videona kalawan sae. Hapunten bilih aya kalepatan. Jazakumullahu khairon. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.